Kanjeng Nabi ngajamin ke anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid maksudna tepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya pramai senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung ka pendaku Rasulullah ras dibujeng ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bungah dinten senang geuning ujang nangis kawas keur bingung jawabna teh aduh Gusti nyaktos pisan ieu dinten bungah dinten senang pisan senang soteh ka jalma nu gaduh rama keur ka abdi mah ngaraos teu sugema ku ayeuna Idul Fitri manah ringram inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditilar ku Rama hirup sangsara beda sareng sasama teuras ku Rasul teh dipangku dirau aduh ujang tos ngahudang macan turuna iraha jeung di mana Rama tilar jawabna teh ceunah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kanjeng Rasulullah duka teuing anu manah teu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu Ka'ab dikalakah nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dedeh teuing ujang apan ieu Rama Gusti Rama ujang hayu urang ngadeheus enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kanjeng Rasul bari nangis hei Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta Ramana teh parantos tilar dina waktos papugeutna perang Badar dauh Aisyah teh bae putra ibu tos di mana urang siram gentos baju hei Fatimah ieu angkeun rai anjeun hei Ali geura araku dulur anjeun mana cucu dedeh Hasan sareng Husain ieu mamang anjeun geura ajak ulin Fatimah Ali
Hasan Husein midede ngangkeun dulur rai teras di bubunga dugikeun leungit rasa kayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman saur Hasan Husein yumang urang ulin sareng batur urang ameng ulen lilin teras ameng suka bunga ulin getrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri sakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kanjeng anu mulya mudah